beda indung. Cenah mah kembar beda indung. Cenah mah kembar beda indung. Sama itu kembar bareng lahirnya ge urang mah 87 sieu mah 88 bareng tanggal nama gitu. Jangan naon cenah di Jepang teh Jepang ayeuna jadi artis alhamdulillah artis cuman cenah benya geus maot cenah aki maneh anu di Jepang teh gini ya aki dirinya cenah saeureun teh nu di Jepang geus maot cenah saya tahu moal apaleun aki anu moal apaleunnya bagus bager ulah bager sih mah antara bawakan kitu Apal saha eta si eta saha botak sugan teh taralalajo udah korok teh ampun aing aduh aing untuk amura dulu ya geus lila teh kada pergi ya aslina tinggal sana jam 3 lopat ge lah bae rek dipertahankeun ya mah duh euy deui soalna duh oke kudu nama eta aduh ampura baraya ya karek keluar langsung ngomong kan untuk ya ampura oke Bang Dewi sareng abdi Ompod di Podolcasting di Podolcast insya Allah dino acara ieu insya Allah ya non sih orang ngacaprupnya bareng lah biasa lah standar ngaramekeun suasana ini motornya biasa namanya kalau standaran gimana motor hah teu naon aya non standar 2 oke kita buka dulu kayaknya ya lebih afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat asa jempling mah kamana ya semuanya. Teuing baru dah kamana ya. Penonton gitu ya. Jika sudah tanggeus di barere teteh penonton bayaran unggul teteh. Da sasi pimpinan asosiasi penonton bayaran teh. Eta si Kemod. Si Kemod ka mana atuh ieu teh candara datang kayak sorangan ya di dia. Ngomongna mah eta ya aya acara heula cenah kata sabulan. Geus akhiran budakna. Saha? Eta si Jupri. Heeh. Anak kembar 5. Alhamdulillah, eleh anak kucing gitu. Ikut kelima gitu, ampun. Oke, tadi atas pembukaan selanjutnya orang happy ya mah supaya meter stres dalam urusan dunia dikarenakan mengejar dunia itu tidak akan ada habis-habisnya. Capek mang udah dunia mah. Soalnya dah semakin dikejar semakin kau jauh. Tiga lagu ada mah. Dah sering. Ya. Oh eta lagu saya si Blacky. Si Blacky. Ya santap ke si Blacky kurunganna lah geran kita ka dieu deui aing keur syuting kieu teh. Ngasok ngaganggu aing mah boga kukutan teh lieur badak deui asli badak deui. Dia mah gedean kena kandang si Blacky daripada aing gitu. Aduh ampun. Ya. Duh geus eta cang-cangal atuh Erwin, di kamari keluar wae tuh. Tuh geus nyamperkeun deui ka aing tinggal tuh. Sia banget dinosaurus suara kucing balik tuh. Geus Erwin eta bedol ka jero. Ganggu pisan. Untuk eta rangeteng gitu nu power aing mah. Kamari ge eta tah pan urang boga ieu naon kucing. Eta heureuy si Blacky ditalag goblok sering teh aing. Untung diutak teh baik. Balik. Kucing tetangga sih kan teh da warnana teh alus teh abu-abu metalik aslina. Kayak abu metalik. Kucing aya. Kamari ge aya nu hidung metalik aya ada loba sih kamari ge. Oke, teman-teman semua ini juga ya dalam untuk kesekian kalinya kita cuman happy doang ya, happy fun doang lah. Minimal kita nggak stres banget dalam mikirin kehidupan ini. Minimal ya ketawa-ketawa juga bikin sehat katanya sih, kata penelitian bahwasanya sering tertawa itu juga baik ya. Tapi jangan terlalu sering karena kata hadis kan ya, pepatah apa hadis, terlalu sering tertawa itu akan mengeraskan hati. Iya, mematikan hati.
Oke, tapi kita juga tertawa di sini juga simpel-simpel aja, nggak terlalu berlebihan insya Allah, karena dalam mensikapi kenyataan hidup yang luar biasa ini Tidak berlebihan. iya, kita juga agak-agak gimana gitu ya, karena mungkin buat sebagian orang ada yang sulit untuk fun, senang-senang, tapi sebagian orang juga ada yang gampang banget dalam hal-hal tersebut. Oke, kali ini saya akan apa sih, bawain bukan kisah apa aja lah yang kita bicarakan nantinya ke depannya bersama duo sih kamar itu duo kembar udah kamar itu ada di undangan si Kang Jep teh dah duo sahar ada jarang bro gue geus karolot bukan mah geus karolot gue kayak garonrong geus karolot teh garonrong gitu tuh sok atuh mana si itu teh geus kadieu can gitu teh geus kadieu can si tamu teh. Terus jika nama eta di gerbang ada. Sok. Eta saya mobil Pajero mah. Da gua. Pajero. Panas di jero Pajero teh. Aslina eta mah urang geus hayang menuju si boga siga kitu tapi ya. Sok kita kajero atuh. Langsung ke studio gitu. Erwin itu da kajero. Tong maka di parapan. Geus di kajero lah, kewe di parapan mah gampang. Sok di parapan teh lah. Encan minum segala, aduh ampun. Nah, mana si dua orang situ teh. Da cenah mah kembar beda indung. Cenah mah kembar beda indung. Cenah mah kembar beda indung. Dua orok gitu. Ya. Nah, tuh ayo kan geus karolot kan. Karolot saking kolotan tegara belagu untuk tinggali. Asli geus beak untuk lagi. Oke, kira-kira orang manggil ade atau manggil Uwa itu bingung guys. Cik perkenalkan lah usia berapa dah ai ditinggalin mah siga budaknya nih teh. Tapi teuing bisi awak na hungkul budak da ai parabotna mah geus sekolah sih. ai kalahirna mah tahun 80-an itu. Oh. Sama itu kembar bareng lahirnya ge urang mah 87 sieu mah 88. Bareng tanggalna mah gitu. Tanggalna ai tahun beda. Mah itu ieu kala asli teh kembar atau henteu teh cuma beda baju hungkul. Kembar lah mah sapabrik atuh. Sapabrik. Kalau lain kaluarna ge sarua kapan kaluarna papatot itu. Oh, sugan urang teh kaluarna bergandengan tangan gitu. Ngomong kena satu hati bisi ya gitu bergandengan tangan kaluarna teh bareng gitu kan. Anu hiji dijerok keneh. Pan sweet urang teh dijerok teh jeung penting teh sweet. Sok sanu panggeulana rek keluar gitu. Beneran urang. Oh, ngan di dia helaan gitu. Oh. Lain iya teh kembarna teh identik atau kumaha sih? Awewe hungkul apa lalaki hungkul teh? Atau awewe laki teh? Urang ge bingung ieu teh jenis kelamin teh. Ari lamun disebut laki belah mana awewe ge. Aduh, hermaprodit teh. Aduh aing kumaha untung teh urang mah lain. Cik maneh karep atuh, tong eleh ulang ceuk ngomong atuh. Era euy. Sia teh mah eraan. Oh, eraan. Cina make keresek geura sok bacot. Kela iya ngaran dulu kenalan lah aing teh warau ah. Heeh. Orang ge bingung atuh, pada bingung. Biar enak gitu loh, biar saya manggilnya enak. Nanti namanya siapa? Ayo kenalin. Siapa ini? Ambil namanya Zio. Zio. Oh, Zio. Ayo. Zio Komara. Zio Komara. Cek ID-nya saha? Iya Zio lanjut namanya beda. Urang mah ijo. Gimana? Iya di baju lagi hijau atuh. Oh. Hijau. Lain. Kalau teh kumaha teh ngaran teh beda-beda gitu biasana kan biasana ya kan. Lamun lalaki teh aya kakak kiki gitu kan mun kembar mah gitu kan omod gitu kan. Ini mah sebenarnya Zio. Itu kan sebenarnya Zio. Kan ieu mah kemari. Oh. Atau di dia we tuh Zio hiji Zio dua gitu. Gitu nya. Ai keur ngaran syuting mah bebas, urang mah ada ngaran asli mah. Ngaranna. Kala ai kolot area keneh teh. Aya lengkap. Sarehat kabeh. Aya. Alhamdulillah. Bapak aya. Kan ari abi mah ini teh di Bandung. Ari si eta mah induna di Nya. di Subang.
Terus aing sia kembar belah mana itu? Lieur ka aing lagi. Sia kembar belah mana? Tuh nu hiji indungna di Bandung, nu hiji di Subang. Terus hubungan kekemaran kalian teh antar daerah gitu. Kayaknya lah cerita lagi ya. Jadi kan tadi nengokin keluarga. Bapak kurang aya, bapak tere aya 5. Minum tere 7. Waduh. Macam kemarin teh loba. Itu ya warna teh baju teh ngabedakeun itu. Kurang teh Meh THC gitu, meh THC. Kayak gitu. Nah udah mah keluarganya keluarga besar. Oh, tapi dah di mana-mana aya. Dot nama sarua disarwakeun dot nanya. Nya, biasa we eta. Kalau tamu meulikeun teh sakali teh salos. Lain indung ayeuna posisi di mana ieu sing bener itu ditanya ku aing teh. Indung urang di Subang. Di Subang, di mana? Bandung. Di Bandung. Terus lieur aing itu kumaha kembar cenah tapi indungna 2. Aduh, tanya ke lieur, ulah ka didinya, urang lagi sarangan lieur. Terus ai bapak aya sabaraha? 4. Kan tadi geus disebutkeun bapak tere aya 7. Oke, jadi sekali deh orang rek nanya ya. Indung didinya teh sabaraha hiji teh? Pokok kembar cenah. Ya eta, lagi bingung matakna. Ada indung urang mah di Subang. Terus anu maneh? Bandung. Orang mah kieu curiganya. Emang dirinya lahir kembar. Kan pas di rumah sakit cenah teh ditunda di ruangan bayi teh meureun Katukar meureun. katukar siga di film. siga di sinetron lah biasa siga kitu geus katebak ceritana teh Oh, eta gitu. anu judulna teh dengan dia Aku tak tahu. lain. Naon atuh? Belum ada judul. Lain, ibuku adalah istri ayahku. Oh eta Sama kene. sarua siga bilang bapakku ayah adikku gitu lah lieur pokoknya mah oke tapi cek beja ya indung didinya guys cerai cenanya ayeuna keur jadi ranah cenah beja nama hah Nah, eta ge. bener tuh itu ya Entu atuh. lamun bener aing rek hareup gitu Pakai tiga kilo. gitu ulah salah banget amburadul ge dari jas di dasi aingnya tinggal itu eksekutif muda gitu ulah salah Lain, masalah nama dirinya kuat kene teh. iya mah pokoknya malah ditaros jeung zombie mah aya bahan Geus keras gitu. leungeun nu heuras teh can nu handap heuras pisan bisi tak percaya mah nu handap heuras pisan pokona mah Kakunya eta itu ya nah bilih indung dirinya geus randa gitu keun saya nu kahareupna mah gitu Lain om, kan dirinya teh geus jadi pembawa acara, geus terkenal ya. alhamdulillah geus Lain terkenal ari hayang awewe mah atuh tinggal we atuh tinggal neangan dapat si payu ari geus ieu. lain nu jadi masalah mah ye mun indung di dunia jadi pamajikan aing resep ye ngarian budak dua ye asli asli orang mah nya tinggal lihat ye sirah rada ge resep lucunya. Ada lagi cocokan. ya nih delu unggul ya gede hulu kabeh ningali oke terus gini kalau ayah nih ayah bapak gitunya Babe. babe nu asli teh nu mana itu ongko aya 5 cenah bieu teh ngomongna teh ya nu asli nu mana Eta nu aya karangan di burung. oh tapi profesi bapak saat itu apa gitu Hari bapak mah pebisnis. pebisnis Sekali penghasilan lagi 5 miliar apa? waduh ai maneh na habis bapak maneh sepeda. jeung maneh Yo, bapak orang naon bapak ke Jepang. oh keur neangan naon cenah di Jepang teh teh Jepang. Ayeuna jadi artis. Bapak. alhamdulillah Artis ayeuna. cuman cenah benyana geus maot cenah aki maneh
Anu di Jepang teh gini. Nanyakeun teh apa? Ya aki dirinya cenah saeureun teh nu di Jepang geus maot Saya cenah. tahu mau apalin aki anu. Moal apaeun nya. Saya tahu bagus bager ulah. Bager sih mah Lain antara. bawa kanu kitu. Heeh. Apa Saha heeh. eta si eta Saha. anu botak. Sugan teh taralala aja otak orok teh euy ampun aing. Ari berita mah kudu apa? Oh. Berita mah. Netizen mah pasti ala apalin kira. Anu zaman Lain tua sugan aing teh orok tara nonton nu kitu euy. So ngalalajoan aki sorangan sih. Tuh balik. ulah gitu mah goreng-goreng. Oke, yuk. Kala dirinya posisi di Bandung ya. Dia di Subang. Tah. Geus pernah papanggih san indung di jeung indung di dieu teh ya. Ai kamari pan arisan sakeluarga besar teh kabeh indung tereng ngumpul, bapak tereng ngumpul. Gitu. Gitu. Jadi nu meunang teh, lamun meunang teh, da teh anggar di masorangan. Beak we langsung dalobaan teh ya gitu. Heeh. Tah sekali masak ininya mun jengkol aja sekali masak. Heeh. Sakata gede apa panti hajat. Heeh. Sakitu mah sakedeung biar nanti. Oh, da baru ki kabeh kanu jengkol sigananya. Pastina atuh. Lain Ieu ge do teh rasa jengkol apa na? Lain kan ayeuna mah geus harap halun, yen jengkol teh halus. Halus cenanya bejana mah cek medis mah cenah euy. Medis mah halus. Heeh, Halus. halus. Anu karek ieu karek lahiran cenanya. Heeh. Halus pisan dibere jengkol teh. Hmm. Dari tempe jeung Karek tahu teh apa aing eleh. euy? Nutrisina teh eleh ku jengkol. Ngan pedah bau hungkul. Bau hungkul gitu nya. Beda bau. Tapi teu ngaruhnya kanu asi mah eta teh. Hah? Sugan gitu orang pas dibere indungna geus ngadar jengkol asina gitu loh. Gitu. Henteu teu ngaruhnya. Tapi kanu papang orok moal ini teu ngaruh. Ngan papang indungna mah gitu. Karek nyaho euy cenah alus yang nu hamil tah jengkol. Tapi udah bisa dileungiteun sama bauna ngan teu leungit teuing sih aya ngan teu bau. Ku minuman bersoda cenah, melengit mah. Oh. Tapi hayang tereh leungit mah senanya bau eta bau jengkol Dahar peuteui. lain. Oh bisa. Jadi leungit. Leungit si bau jengkol Bisa jadi duren bau peuteui gitu Bisa nya. duren. Bisa duren. nya jadi leungit. Aya oge bisa ngaleungkeun bau teh dibakar tapi katutu. Ada beak jengkolna. Jengkol beak enggak ada Udah halang mau, we. udah mau di dahar tuh, mau ka dahar. Kela, ieu mah ya aya info bocoran ti tim cenah ya. Bapak teh tangtara cenah saurang teh nya. Henteu. Sanes, pebisnis. 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 Ieu Oh kan di ditu Tentara cenah. Tentara baratona ngiluang. sarua euy jeung haki urang harita euy. Naon tah? Haki urang kan bala veteran euy tangtara sarua aslina. Pas cenah cek haki urang teh da anyar asup tangtara militer mah nya euy. Apal di barak nu anyar mah can biasa. Jadi pas sare teh sare kuser gitu kan. Jadi sarena teh non tibra gitu nya. Karena teh peureum nya. Tuh nya ngentep bulu mata. Tah si horeng sirina hurung. Sirina teh. Oh, sirina hurung, sirina Eta urang mana sirina teh? Tetanggaan teh. sirina teh nu sok ngabung di nu lampu gini. Oh, eta gitu. Sirina hurung. Berarti kudu kamu sirina hurung gitu tuh biasanya sok aya apel Lain gitu. hurung atau disadar? Nya hurung. Disadar we orang. Heeh nya ari sunah mah gitu nya. Udah. Nyebut suara teh ku hurung. Padahal bunyi gitu nya harusnya mah bunyi gitu. Disada. Ternyata sirenanya bunyi kan tanda harus apel brut sabarak teh geus ararenit euy aki aing tinggal sorangan tuturubun apal telat cenah urang ieu aduh ampun cenah aya bahan di non di push up deui cenah dihukum deui set lapor komandan cenah aduh cenah kamu terlambat kenapa maaf komandan cenah ketiduran bukan masalah ketiduran cenah gitu cenah kamu kenapa silakan kena nggak komplit cenah apanya nggak komplit komandan itu cenah kamu kenapa nggak disunat cenah gitu aduh pasti tinggal pantesan cenah euy aing teh turun teu make calana pantes pas keur lompat teh tiis cenah aduh ampun jeung aneh di komandan aing apal cenah aing can disunatan era wirang dirinya asli wirang mabur aing keluar di tentara aing khawatir aduh aing Oh aki eta teh. aki urang aduh Lain dirinya di sana can.
orang mah disunat mante ngan dipocel dari sunatan uing mah dipocelkeun gitu. Udah kita teh ieu sehat. Oh cenah ngabersihan cenah Kan kok kotor teh nempel Tong di boro kulit. orang Islam geus buar, orang Islam ada wajibnya. Itu mah lain lain orang Islam ada. Bener ayeuna mah sehat sana. Nah sehat sih saurna mah nya kitu cenah di sunatan teh membuat kita higienis cenah kitu saurna teh. Heeh. Cenah ada matak ayeuna ge loba cenah orang-orang nu di luar Islam ge di sarunatan ayeuna mah da apaleun cenah secara medis orang yang bersunat itu terhindar dari ya bakteri naon lah nu kada Kotoran yang nyangkrung gitu nya. Heeh. Apa itu menyangkrung? Ya nyangkrung teh jadi naon cicing di kukuncupna gitu. Nah gitu. Cup. Matak Jika kemang wae ke kuncup. matak usahakanlah Bersihkan. ya disunat gitunya kalau untuk ya terserah lah kalau disunat untuk orang tua ya anak-anaknya mau di usia di bawah balita atau 7 tahun terserah lah itu mah bebas. Lain ieu mah baheula ieu mah nya. Ieu lamun disunat geus kolot. Sedata liatna naudzubillah. Keun bare teh mah da anjing bare teh mah. Kebayang we urang mah teh lamun disunat Ini geus sebagara badak. mah Da lain ku gunting lain. Lamun disunat geus badak kumaha lamun heuras heueuh. Naonna? Kebayang deh kita ngirim. Wah, atuh dari sunat mah tong boro mikiran. Oh. Leuleus nu aya da sieu. Kala ieu aing teh. Jadi ngebahas. Lain orang can ngarti ya. Dinya lalaki ya we ngomongkeun disunat era bisa aing unggul lalaki ya. Ieu mah bungkul nu panjang. Oh gitu nya bisi emang soalnya kan ceuli teu katingali atuh da anting di anting apa henteuna tuh. Iya lamun di sekolahan singana bakal dipotong. Itu carekan sih ku guru ya. Tapi kamari menang dispen di guru. Halus nambungna jadi teu kudu teu naon. Oh gitu nya kieu lain baheula diimunisasi teh ieu duaan teh ya. Urang mah komplit paket Komplit. ABC. Aing eta mah jargon aing eta mah. Divaksin atuh, Bro. Divaksin teu? Teu mah sieun numpat. Sia mah sieun ku jarum, Bro. Sieun ku jarum sia mah. Oh. Aya urang mah teh sieun urang ku jarum, tojosna nya rek tojos ku paku oge urang mah. Cicing we. Itunya aya henteu imunisasi berarti nya. Teu. Henteu. Teu. Aya kamari pas Covid kamari divaksin henteu. Teu. Henteu. Teu. Vaksin hiji 2 3 henteu. Muduh, tapi lah teu naon lah da hirup mah kumaha Allahnya. Da Yang penting mah sehat. sehat we intina mah. Jaga pola makan we eta intina mah cenah cek dokter mah sih. Terus tong poho seuri, da seuri teh Tah eta menyehatkan. heueuh. Dan nu penting mah seuri intina mah hepan seseurian cenah mah secara medis jelema nu orang amun jelema sering seuri tapi tidak dengan keterpaksaan jadi seurinan natural Seuri teh teh ikhlas gitu. natural cenah seurinan teu dibuat-buat itu akan mengeluarkan endorfin. Naon eta sih naon sih eta teh? Endorfin. Nya sekolah dokter di mana? Hehehe. Oh, mau paket ABC tapi enak pengetahuanna euy. Endorfin teh gunanya untuk nanti membentuk sel-sel nu halus lah untuk non ketenangan di dalam otak gitu ngomong nama sih. Nah, matak sering-sering we seserian. Tapi ulah seri sorangannya omat pemirsa ya. Ulah hilap endorfin. Pilih terang endorfin mangga di chat we di handap di kolom komentar. Ulah hilap like, comment, and subscribe-nya channel kita nih ya. Mudah-mudahan buat yang subscriber mudah-mudahan tetap sehat, tetap dilimpahi Suka teh endorfin teh eta nu suka pakai mabok lagi. lain itu eta mah morfin. Oh, morfin itu beda deui ya. Ieu mah endorfin. Baturan urang ya aya ngaranna morfin. Heeh, aya. Iya nya panggilan Aya si morfin, heeh. Padahal mah mana bageun Bager, soleh nanti disebut apa si kan morfin. orang disebut morfin. Teuing aing eta sejarah. ceritana eta teh. Sejarahna mah da peda awakna wae peot cenah Udon halunya jadi siga jangkis edan. budak milenial mah paling jangkis. Teuing lah pokona mah kitu Jangkis we. teh naon? Jangkung ipis. Lain. Ah, nu sok diperes gini kan. Apa nih? Eta mah sangkis. Jangkis mah sok diadukeun krik. Cakri Jauh pisan. Gitu. Nah, gitunya buat pemirsa yang udah
nge-subscribe channel kita. Kami doakan mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, banyak Amin, rezekinya, sehat selalu keluarganya, Amin. selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Amin. jadi anu tos subscribe, mudah-mudahan kurang umroh bareng ya. Amin, 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 amin. Kurang haji bareng. Tarik ya aing ngomong amin. Gitu. Kela ya aduh, rada ribet ya guys, rada ieu kan. Ada penting. Geus rada penting itu aduh. Tapi suara jangkrik biasanya lamun penting mah suara jangkrik. Udah malum orang mah hirup di kota atuh mal aya Sebenarnya di kampung. di kota mah paling suara mobil, motor karena itu gara randeng lah. Nah, di kampung karek pasti aya suara jangkrik. Kadang-kadang bueuk gandeng. Aslina cenah ya kayaknya cenah cek nu pernah ngadenge mah. Bueuk mun keur kawin cenah sok seserian. Kumaha Tah, tah lolobana teh orang-orang nu ngadenge teh disangkana teh jurig cenah nu kitu teh padahal bueuk keur kawin. Suara cenu serinya. Siga seuri. Serina kitu benernya Seuri seuri teh siga jurig awewe teh Ari gini. didinya lamun seri juga jurig. Ento, siga zombie. Gitu. Ya, cenah tamatak lamun aya ke Lembang ya atau kanu motor terus di luhureun tangkal anu seserian ulah wakas ujon. Tingali heula. Tingali heula. Awan Bisi. lamun wani. Bisi eta teh bueuk keur kawin. Cetek disangana teh jurig padahal bueuk keur kawin kade ulah hilap nya. Da lain lain eta da suara bueuk teh kadang-kadang emang siga awewe siga seri awewe cenah mun bueuk keur kawin teh kitu sampai jana matak ulah suujon ulah nyuuzonan karar itulah matir da kasalahkeun wae gitu teh tuh. Kan Semoga pengalaman teh pengalaman meureunnya nu karar itu nu serem-serem da mumpung malam Jumat teh. Sia serem. pokokna mah lamun peuting. Oe. Di luar ieu mah aya nu kubur bukan ulang. Ada. Doma keur kawin. Ampun. Mah geus boga tuh domba mah da penting mah malolor mun kawin. Domba mah kabeh beurang kawin ge da lain penting. Lain guru-guru si bapak. Heeh. Naon si bapak kenal si bapak? Si bapak itu jeung si emak. Kenal. Oh kieu cenah Kenyataan. lain cenah pernah aya carita baturan aing ge. Baturan aing ge cenah carita na kieu cenah. Anjir cenah oh aing kamari cenah ngomong ka indung urang teh, "Mak, ada aing teh kene harita teh cenah cek baturan urang teh. 7 tahunan lah karek asup SD. Mak, aduh, heueuh cenah. Mak, urang yang cenah. Ieu, aduh tadi puting ali ini udah godokan mah euy cenah dirajang teh. Lain lini babal bapak sia mah ceh teuing. Aduh, aing da teu ngarti cenah urang teh. Iya cenah mah. Teu ngarti cenah. Bapak sia mah ceh teuing. Dipikir ka aing, nah bapak aing cih cenah aya lini teh gitu. Heran cenah aduh. Nah gitu. Keur usum lini ene teh di mana aslina kamari di Sukabumi cenah we nya nantinya. Oh, aya deui. Nya ngarentet di mah Cianjur cenah saurna teh Garut. Terus Namanya Sukabumi daerah Jawa Barat mah waspada sesar Lembang. cenah lempengan nya lempengan. Jeung sesar nu jadi teh. Tak 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 nu sasar gitu teh. Neng gitu. Sesar. Eta mah Artis. Oh artis. Ramadan gini kan sok aya. Sok jogedan teh gini. Nama artis lain sesar eta. Oh. Nya si saurna cenah antisipasi cenah waspada cenah sesar Lembang cenah. Sabaraha kilometer sih radiusna teh 82 kilometer cenah saurna teh gitu. Kira kapal cuman nya urang mah waspada we ngadoa we. Nya ngadoa we mudah-mudahan Allah ngelindungi semua masyarakat Jawa Barat terutamana dari bencana-bencana gempa dan sebagainya dan juga buat warga Lumajang yang di sana terkena musibah erupsi Gunung Semeru juga ditabahkan hatinya, mudah-mudahan ada hikmah yang luar biasa nantinya ya. Buat teman-teman yang berkelebihan harta atau berkelebihan tenaga boleh langsung gabung dengan para relawan di sana atau menyumbangkan donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah baik gempa ataupun erupsi di Gunung Semeru ya. Oke, itu lanjut. Cik boga cerita tuh aing hayang seserian ya. Kumaha lamun ke isukan atuh urang ieu lanjut.
lanjut atuh. diisukan lah Lah, isukan di part 2 Itu nya ada cenah ada karunya ya penonton bisa aya nu rek nyeuseul heula lain ya lain jam tidur anak-anak jam 8 ya gitu. Da orang bisi ya mah bisi kasalahkeun ya bisi kasalahkeun ku komite perlindungan gitu ada. da urang mah da keur Bisi da barudak kene ya cenah eta eksploitasi anak cenah jangan duit cenah gitu. mana budak mana budak Gitu ya mah geus mantap jam 8 kedah molor cenah gitu da urang kali mah. eta we pokona nu gaduh urang kali mah pokona mah kita kulem we Pokoknya mah gitu buat ibu-ibu bapak-bapak semua anu gaduh murang kali nya hilap didampingi lamun lalajo di nu YouTube teh kade mun nonton YouTube gitu nya didampingi pilih lain om lain nama Loba iklan untuk para ruh. iklannya kabeh medsos sok ayaan nya kadang sok muncul hal-hal yang berbau porno aksi ya nu karar itulah lain ari tong boro budaknya urang ge nya resep gitu kumaha si eta mah jadi lamun aya iklan teh dibukaan sengaja lain ada dari itu tinggali tuh kan kurang oge ulang gitu teh otak kurang kali aralit ya ibu-ibu didampingi ya dalam atau kieu we download heula download YouTube dan dulu yang murang kali teh ai gini download simpen YouTube kita itu gitu mau bisa mah ulah diberen online mendingan di download heula filter kurang kopikeun kanu flash disk colokeun we kanu TV kana ieu mah TV geus canggih canggih namanya gitu heeh bere we anu film-filmna nu alalus gitu. berpendidikan ulah ciga ieu mah channel teh ngacapluk ka mana we ya nu penting mah urang mah da abdi mah nya aya mulai keur budak happy abdi mah nu penting mah hayang seserian supados teu ngalieurkeun diri sorangan dalam urusan dunia gitu nya. Oke, pemirsa sadayana mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada hikmah dan ada pembelajaran di dalamnya insyaallah. Kalaupun ada salah-salah kata itu adalah unsur ketidaksengajaan dan mohon dimaafkan buat siapapun. Jangan sampai ada ada dendam, ada apalah gitu. Yang penting kami mohon maaf yang pokoknya sebesar-besarnya. harus terbuka ya Mohon maaf yang sebesar-besarnya. jangan ada dusta di antara kita Gitu. Mohon maaf jikalau ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan di hati semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Mudah-mudahan semua yang kita perbuat hari ini, kita lakukan hari ini bermanfaat adanya. Gitu. Nya pemirsa. Oke. jadinya jangan pantas jadi urusan si eta mah tinggal di taman Cek aing oge mana kopi Haji Iming bawa ka dieu ku aing dipakai jadi ustad mah gampang. Tuh geus endorse deui aing jadi ampun. kurang bere bocoran ya sih jurusan pesantren Kieu ge lain di mana mas Santen om ya mau beja-beja lah pokoknya lain di dia kan kayak berbuka budak kayak orang kene geus sayang boga budak sih teh. Ampun. Gila anak-anak kene. cita-cita hari cita-cita makan harus setinggi lagi Ya gampang lah tinggal searching urusan pesantren mah kela apa. ieu teh leuwih ini setengah jam ieu teh rek dibayar sabaraha ieu teh Geus kila. Ih, pan urang bieu teh geus rek penutupan di dinya urang bisi. atuh dah Bisi ngobrol lah wae ya aing bisi dicarekan ku komisi perlindungan ya para laur ya kalian kan masih anak-anak nih di bawah umur di bawah 17 tahun ya naonna wujudna yang lain udud bagai kudot sih jadi mohon maaf pemirsa ya tadi saya udah minta maaf semuanya semua yang ada di sini karakter-karakter di sini siapapun itu hanya sekedar banyolan dan seketemunya aja gitu ya. Oke. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa ya like, comment, and subscribe kalau bisa di forward lah ke yang lain gitu ya channel di share gitu link-link kami ini. Oke, itu saja dari kami semua dari Kang Sa itu lain Kang Sa mana teh ngaranna Gio Esa Gio ini juga Gio 2 ya. Kami berserta kru dan tim semuanya mengucapkan maaf yang sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Habis ini cuci kaki ya, cuci kaki, terus cuci tangan, cuci muka. Jangan lupa gosok gigi. Jangan lupa gosok gigi. Ya. Tidur pakai kaos kaki ya. Soalnya kita hidup di lembah. Ayo, assalamualaikum. Siap.